Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna. Kalamah jeung Gusti Allah. Wow, jeung Gusti Allah. Tapi Kanjeng Nabi Harun macan kalamah jeung Allah. Can diangkat jadi rasul. Teu didenge ku masyarakat. Sebagai gambaran kuari. Nu matak teu didarengekeun, teu ditaluturkeun. Can wow jeung Allah. Atau dakwah di mimbar teh, saudara-saudara, eta tunjuklah luar biasa, ayat para jasa di jero nama amplop. Cara si eta, itu mal beres dakwah gitu mah, tuaun ke Allah tuh. Tah ti lah barometer dakwah, memeh ngadakwahan batur dakwahan heula awak sorangan. Memeh ngawaukeun ka Allah waukeun heula awak urang ka Gusti Allah sorangan. Memeh ngajakan tahajud ti peuting urang heula tahajud. Lamun urang ngajakan tahajud ka masyarakat, urangna tilok tahajud ngajebian masyarakat. Dulur peuting urang hudang tahajud. Tahajud. Dulur ulah teu tahajudnya sanajan 2 rakaat. Nonggengnya na perut gitu. Tahajud cegeuna teh. Itu wese nyahueun ka ambe naon anu dibubui naon anu dipais engketa kapan aya haseupna ka ambe anu dipais teh ieu teh daging hayam ka ambe seungitna anu dipais teh ieu teh lauk peda ka ambe seungit tuh wawukeun heula urang ka Allah memeh ngawawukeun masyarakat ka Allah tafakur heula urang memeh beja ka batur nitahan tafakur muraqabah heula urang ka Allah memeh nitahan muraqabah ka batur. Lamun urang nitahan sedekah urang heula sedekah. Lamun urang nitahan salat duha ka batur urang heula sing bener salat duhana. Lamun urang nitahan tahajud ka batur urang heula tahajud. Lamun urang nitahan maca sholawat ka batur urang heula maca sholawat. Nu mantak batur ka urang dararatang menta ijazah sholawat ka ambe irung batinnyana urang teh sok maca sholawat. Ngemantak batur hayang ijazah dikir ka urang kambe ku irung batinnya na urang teh sok dikir lamun urangna tilok baca sholawat dibere ge ya dulur kula ngaijazahan sholawat sia bae baca bego nitah ka aing sia bae heula tuh masyarakat ge kos kitu hasem ka ambeun urang di ngaijazahkeun batur set ijazah bae dicokot bae suratna dipegang bae moal kunaon mah teu percaya aing tuh Masya Allah ku gagahna Kangjeng Nabi Musa alaihissalam sehingga kehebatan Kangjeng Nabi Musa nu tadi didongengkeun pohara maka kaleuleyan Kangjeng Nabi Harun pohara jasa sakitu dimarahan ku Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Harun tetap tenang. Maka ayat ieu bisa digunakeun paranti muka kunci. Lamun kunci batur nutup eueuh kuncian ku urang dibuka bacakeun ayat ieu. Baca ayat ieu. Bisa pakai maling ku urang. Sebab Kanjeng Nabi Musa leuleuy ku Kanjeng Nabi Harun. Sakitu Kanjeng Nabi Musa gagahna luar biasa malakal maut bege ewe tapi ku Kanjeng Nabi Harun dinasehatan leuleus Kanjeng Nabi Musa melu Kanjeng Nabi Musa ka Kanjeng Nabi Harun ayat ieu bisa pakai muka kunci lantaran sagagah-gagahna Kanjeng Nabi Musa ku ayat ieu leuleus sangonci-ngoncina kunci dibuka ku ayat ieu ngejepret sorangan. Di mana mimitina? Mun aya kunci, cekel kuncina. Bacakeun ayat ieu. Qala binna umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tusmit biyal a'da wa la taj'alni ma'al qaumil zalimin. Tiupkeun fa. Ujianana nyantel bae. Kudu kumaha tuh kiai mun hayang manjur puasaan heula
sabaraha poe kieu puasana teu lila 100 poe. Tuh siapa di bere puasa 100 poe ngajoak. Bau budak paeh hasan aing mah. Macanlah sabaraha kiai mal dibejakeun. Tetep kudu aya riyadhah khusus ngan ieu menyaritakeun ayat ieu bisa digunakeun paranti muka kunci. Ke mun deuk perang karak diturunkeun. Can perang moal bisa. Maksudna muka kunci naon? Lamun aya senjata Amerika anu ngonci nu mantap kuari dardur senjata Amerika bisa dikunci kuncina bisa dibuka ku ayat ieu. Di Baghdad hareraneun orang Amerika dikunci nama make remote makan di muka nage tapi bisa dibuka make ayat iya kagetin orang Amerika kaget iya ta ayat iya mantak loban wara asup Islam panglima Amerika asup Islam lantaran naon ketika manehanana neundeun satu senjata dikunci nu mukana kudu make remote ternyata bisa dibuka bisa dicokot ku tentara Irak. Nyana dirinya menyelidiki, setelah menyelidiki ternyata kekuatan ayat ini asup Islam kan. Loba teng baja nu lempang sorangan padahal dikunci ku Amerika. Dikunci teu bisa sembarangan. Bacakeun ayat ieu ku tentara Amerika, ku tentara Irak. Ghalabna umma innal qauma stad'afuni وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي العداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين muka trek ditumpakan ku tentara Irak. Masya Allah lain lalagaan ayat ieu mun aya awewe ngabangkang bae bacakeun tah mulai tah ngepet itu kuat efek sampingnya doang ya. Ya Allah. Ngan make syarat. Teu beunang sambarangan ieu mah keur nyaritakeun kagagahan ayat ieu. Hikmahna sababaraha ulama nyaritakeun. Ieu paranti muka-muka kunci ketika orang perang jeung musuh nu mantak Islam disegani, Islam ditakuti. Amerika ka Indonesia teh sieun, lain sieun senjatana, sieun ira riadohna doang orang Indonesia mah Masya Allah kararuatan biasa perang orang teu boga senjata make bambu runcing doang golok anu aya di hau teh tarang hau pake perang golok tarang hau pake perang ngaburinya emang kumaha make ayat ieu ketika ribut ya di Singapura pernah ribut di Singapura kamari ieu encan lilai ba zaman Habib Hasan cicing dirinya ribut nyerang Hindu kadinya Islam saeutik Islam maca ayat ieu salah saurang dua urang maca ayat ieu hiber kaluhur neulekeun hiberna doang wabur kabeh Hindu ieu mah di zaman Habib Hasan. Aya kene Habib Hasan ketika manehna diserang ke orang Hindu di Singapura lantaran nyana dakwahna rada nyerang saeutik tentang agama diserang ribut gede di dinya lain letik ribut maca ayat ieu hiber sat kaluhur wow ditinggalkeun kabur wa kabeh tah ieu teh kuari disegani Habib Hasan setelah kejadian ribut gede-gedean dibacakeun ayat dia hiber jadi bisa hiber sagala ayat dia muka kunci ieu ngaluluhkeun awewe anu marah we ieu nah ieu doang tah urang mah penting eta doang tah perang mah embung urang mah paham ieu doang ieu ya Allah ya Rabbi emang sia mah ka dijabae tolol hiber ieu ayat dia nya ngan eta di riyadhahna 100 poe macana sekean boga cara-cara tersendiri waktu riyadhahna nah ieu mah teu meunang sambarangan tuh dibuka digelar keur ngaji kieu atuh sia lamun digelar kieu bisa jadi pamalingan kabeh dibuka kunci kos kamari pareum tek kula ngomong pareum emang kula teu nyaho di hareupeun kula nu neleponna kumisan make batik make calana emang teu nyaho
mun mal dibejakeun ngaranna nu mareumanna di ditu nyaho ku Allah dibere nyaho dibaca ayat ieu kula langsung keur ngadep ka ditu maca ayat sat langsung kadeuleuh jelema langsung nu mareumanna kadeuleuh ngan kula teu ngadoa ka Allah cukup didoakeun ku masyarakat loba ribuan masyarakat ngadoakeun goblok ka nu mareumanana asana moal kebal ta jelema hirupna di jelema kabeh urang Bandung urang Tasik urang Garut urang dieu nyaritakeun panenen goblok nu mareuman tolol di goblok-goblok atuh goblok beneran emang teu kadeuleuh jieu teh kadeuleuh wa Allah dibere neuleuh dibaca ieu ayat teh qala innal qauma istad'afuni sret kadeuleuh kumisan jelema make batik make calana tek oh geus kula marah henteu di ditu nu mareumanna nyaho jelemana jangku lain lalagan tek di pareuman ku jana teu make kopiah di ditu bah nyaho make calana biasa bebegoan nya atuh ku Allah dibere nyaho nu kumaha atuh atuh lamun kula nunjuk tah harita sia hayo sia atuh ketika deuleu jasa ngan teu meunang antepkeun bae cukup ku doa ribuan jelema asana jadi kamangmang tah jelema teh ayat ieu baca ngan puasaan heula 111 poe nambah wari lama wari 111 poe bahkan 113 poe ieu lain letik-letik ayat ieu teh badak ayana ge boh keur caritakeun kagagahan Kangjeng Nabi Musa nu hurung Kangjeng Nabi Musa bisa luluh ku Kangjeng Nabi Harun alaihissalam ku ayat ieu diabadikeun ayat ieu qala ibna umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tusmit biyal a'da wa la taj'alni ma'al qaumil zalimin trek tiup teu kudu deket-deket jauh ge bisa cara di Irak senjata-senjata Amerika nu mantak bisa karebut kumaha atuh kapan lihat aya kuncian senjata teh barareunang kabeh atau kapan ditutup kuncina ditiup ti kajawat sat asup Masya Allah ribuan manusia kuari masuk Islam di Amerika kulantaran loba keanehan-keanehan keajaiban-keajaiban ketika perang di Irak sanajan ayeuna di Suriah ngan hanjakalna di Suriah mah Islam jeung Islam Yaman Islam jeung Islam ISIS ieu dihanjakalkeun teh seperti ieu rada keanehan mah aya keanehan mah aya lamun jeung kafir nonjol jasa bakal lain lalagaan zaman urang baheula keur ngalawan Belanda pohara jasa keanehan-keanehan ayat-ayat dibacakeun geus ente mah ulah mikiran riadoh ulah mikiran naon geus pokona perang datang ka kiai beres engke disuntikan naonan disuntikan peler Kiawa daerun eta pakan nyuntikan peler jelema. Begitu perang kabeh kasieunna datang ka nyana. Ulah sieun ka nyana. Nyokot. Kitu cucuk kali age cokot. Prosotkeun calanana. Suntik. Set. Suntik. Set. Disuntikan pelerna. Wow, gagah sakumaha kuda sander. Wow, atuh pamajikan ge bungaan jaga agah. Pan pamajikan teh mun lasalake puluh ya peler terus terus apa nih anak? Salah ke puluh ya peler. Wah, lamun gua agak kakarak. Wih, kakarak jeung kuda ya bener ya. Suntik. Make ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Gagah. Enggeus. Sebab naon? Riyadhah kakarak dibere 113 poe bae gitu. Wow. Asana meme anggeus bae aing. Atuh geus bae nu Riyadhah nama wali kajeun. Urang mah ge datang we ka nyana. Supaya gagah suntik make kali age. Mun teu gagah pae. Keur nyaritakeun kagagahan ayat hikmahna ieu mah nu mantap kaistimewaan menonjol bagi jelema-jelema nu bisa ngagunakeunana lain lalagaan. Sararieun ka wali-wali Allah padahal wali Allah malaleutik jeung para ruasa bae tapi dipake kasieun naonna doana. Beuh
emang kumaha ngan tilok ngadoa sambarang antapkeun bae heulana keun pasrahkeun ka Gusti Allah urang mah lamun boga doa nu manyur watu acak-acakan matak di nafsuna heula dieueuh-eueuhkeun karak manjur doa mah lamun make nafsu bae mah atuh moal manjur doa mah batu moal manjur doa beuh menang salah saeutik urang diomongkeun ku batur kesek sia kesek beneran urang didoakeun lamun aya kadenge batur ngomongkeun urang seburut sia bau sabeda kalapa hejo atuh moal beres atuh kos kitu mah moal aman atuh nafsu ngaranna ulah wali menteu sadaekna ngomongkeun goreng sadaekna pasrahkeun ka Allah jacak Allah ge awas ya ulah sambarangan ka wali aing lamun wali aing dihina ku sia teh kudu nyanana aing nu tandang cek ku si Allah ndak wali mah geus nafsu sabodohan nyanana kayak ku Allah dikutuk salat ye ulah sambarangan ka wali Allah ngan lamun wali geus ngadoa karak eta mah ngadoa anu di dieu ulah-ulah Syekh Nawawina minantu Syekh Nawawi Naji Hunta nu mantak aya mandeg dirinya tsunami gede teok jelema kabeh kaget parai asana ieu nyana nangtung dinya doa ka Allah mandeg doana ge lain Allahumma mandeg mantak aya kampung mandeg tuh jadi doa teh kudu Allahumma wow urang mah ngariung datang ka babudah hizib dipake hizib sakumaha deuk perang ngadoa ka eang-eang ilaruh eang anu ngariung mah teu kudu kos kitu angel ka meunang berkat geus bae cara almarhum abah geunaheun abah mah ngariung urang diajak ngariung ku abah getap kunaon mang nyana mah babari jasa ngariung sakitu lobana ilah haturkeun al-fatihah sahabat mau opat al-fatihah si Abdul Qadir dia barengkeun kami al-fatihah geus beres baca qulu doa ge kadenge ku urang mantak bisa na murid-murid teh ngadengekeun abah gandeng maca doa Allahumma ya muhawwilal hauli wal hawil halana ala sanana adina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah alhamdulillah rabbil alamin nah bagikeun berkatna beres ngirahin ngariung jeung abah mah tuh beres geus boy mah hadorotna ti jam 8 eureun jam 9 encan maca yasin maca alam nasroh janyana ge tilok aya di imah nama emang lu baca lemah bae haju action gitu heran aing mah baca bae di imah mamanjurna bikeun ketika gariung udah sese masyarakat datang aku polisi ka angkat leungeun ti sakieu datang ka sakieu sugan leungeusan ngangkat deui turun deui kebal-kebal disumpahan tek patek tak kiai Masya Allah sorangan dek angel mah sorangan nah iya ayat lain lalagan mantak Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah qala rabbi firli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin Kangjeng Nabi Musa Rabbi he pangeran abdi ighfir muga Gusti ngahampura ka abdi kana kalakuan abdi pagawean abdi terhadap dulur abdi jeung sangka-sangka salah abdi wali akhi jeung muga ngahampura Gusti ka dulur abdi nu ngaran Harun dihijikeun ku Kangjeng Nabi Musa pasti Kangjeng Nabi Musa makan geus muka lama jeung Allah wau jeung Allah pasti diijabah Ya Rabbi ya pangeran abdi ighfir muga ngahampura Gusti lika abdi kana kasalahan abdi terhadap dulur abdi oge wali akhi jeung muga Gusti ngahampura ka dulur abdi yane Kangjeng Nabi Harun wa adkhilna Gusti muga Gusti ngasupkeun ka abdi sadaya abdi Kangjeng Nabi Harun oge umat-umat abdi pi rahmatika dina rahmat Gusti ja Gusti maka panuan tarhamur rahimin pangulas-ulasna anu warlas kabeh tandingna kawelasan Gusti bere kawelasan Gusti ka abdi sadaya Gusti ieu hebatna Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ngadoa di kisah ieu mah can mentana naon di kisah engke di surat Toha mah dipangmentakeun pangangkatkeun ka abdi supaya jadi nabi mantak diangkat teh pamenta Kangjeng Nabi Musa engke di surat Toha ke bakal diceritakeun
asa nu kolot bemal kaburu. Ya panjang kene wan angel kene ka surat Toha. Akan ngadoakeun Nabi Musa, ya Allah, masa abdi wungkul nu diangkat jadi nabi jadi rasul. Ai dakwah babarengan jeung kakak abdi. Atuh angkat bae mantak naon? Kakak abdi ge jadikeun nabi jadikeun rasul. Pohara Kangjeng Nabi Musa. Henteu sosoranganna. Nah, maka ku Gusti Allah diangkat kapan Kangjeng Nabi Harun teh jadi nabi deui. Tah ketika can diangkat jadi nabi can wauh jeung Allah, lemah Kangjeng Nabi Musa dakwah Kangjeng Nabi Harun dakwah. Bahkan teu dianggap ku masyarakat mantak dakwah wauhkeun heula diri urang ke Allah. Engke jelema teu kudu dikumaha-kumaha, urang nyampekeun naon bae ge urangna geus wauh jeung Allah. Seakan-akan urang teh perintah Allah. Ketika urang seakan perintah Allah, jelema nurut sebab lain diparentah ku kiai, diparentah ku Allah. Ya Allah, ya Rabbi, geus kos kitu bae teh lalakon pohara jasa. Kangjeng Nabi Musa na keur munajat selama 40 poe can balik diisukeun maot ku Musa samiri moal balik deui. Sementara Kangjeng Nabi Harun teu boga kakuatan kumaha dakwah mah terus bae. Kuari ngagelok jelema percayana lain ka Allah tapi ka anak sapi, sujudnya na ka anak sapi, disembah anak sapi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kangjeng Nabi Musa turun ti gunung Tursina balik deui ka kaumna. Raja'a Musa ila qaumi ghabbana asifa. Barang Kangjeng Nabi Musa balik ka kaum benduna pohara tur prihatin sedih. Kangjeng Nabi Musa syadidal huzn lantaran neuleuh kaum ibadah lain ka Allah. Nu tadina titah tauhidkeun ka Allah, ibadah ka Allah kalawan ikhlas, ibadah ulah aya unsur naon-naon. Kuari deuleuh kaum kabeh nyembah ka anak sapi. Rabbana asifa bendu Kangjeng Nabi Musa. Prihatin sedih luar biasa. Nang hese beleke hese capek. Nu tadina perang jeung Firaun teh kapan dakwah teh dek Islamkeun. Setelah berangkat Kangjeng Nabi Musa dakwah tarung jeung Firaun, menang Kangjeng Nabi Musa diudag ku Firaun. Firaun memudar di lautan. Kangjeng Nabi Musa beserta kaum selamat. Alhamdulillah iman ka Allah lain lalaga. Nang hese capek perang jeung Firaun. Masih kene kerasa ku kaum teh perang jeung Raja Firaun teh. Begitu ditinggalkan kuari malah boga pangeran anyar. Boga pangeran anyar anak sapi deh. Kangjeng Nabi Musa godeng kepala. Mantek cek Kangjeng Nabi Musa gola bisa ma khalaftumuni min ba'di. Cek Kangjeng Nabi Musa terhadap kaumna panggoreng-goreng nah sebagai khilafah agawean pang jore-jorena du dilakukeun ku muaraneh kabeh mimba di sabada kaula selama 40 poe berubah 40 poe doang ku berubah. Nu tadina geus jembah ke Allah, ibadah ke Allah. Ku hari malah ibadah ke anak sapi. Musyrik deui anjeun teh. A'ajiltum amra rabbikum. Apakah anjeun gegeuraan kana parentahan pangeran aranjeun kabeh? Gegeuraan bilu padahal Allah merentahkeun ka kaula sing hade umat. Maneh dipanggil heula ku kaula. Kula geus titip ka lanceuk kaula Kangjeng Nabi Harun. Jeung maneh tepan ku kula geus titipan Kang Deka. Kok make jeung gegeuraan sagala maneh neangan pangeran.
sehingga keluar tina parentah pangeran Allah Subhanahu wa taala godeg kepala Kangjeng Nabi Musa. Di bahasa Arab aya ajalah aya surah. Aya ajalah ma ita ajiltum, ajalah ngaranna at-taqaddumu ala syai' qabla waqtihi. Ngalaksanakeun hiji perkara memeh waktuna kan teu beres. Rambutan can asak geus dialaan dijual kan teu beres. Haseum pare encan koneng geus diala moal beres memeh waktu geus diala cara kuari mah baheula mah urang mun meuli buah darmayu aramis lantaran diala kolot bahkan diala asak kuari mah ngora keneh geus diorag duit bae geus duit haseum meuli buah darmayu urang haseum meuli rambutan haseum lantaran memeh waktuna geus dilaksanakeun. Salat jam 12 dohor nyana jam setengah 12 geus salat. Eta garana ajalah kos kitu garana. Gegeuraan teuing teu bagus ai memeh waktu mah. Ieu ge ajil tuh memeh waktu. Aya di surah mah kitu amalus syai' awali awqati ngalaksanakeun perkara gegeuraan cuman di awal waktu. Begitu trong langsung sholat di jero waktu ngan cepet ngalaksanakeun ditungguan jam 12 begitu langsung sholat gitu kene ieu mun rambutan teh mah ditungguan datang ka asak geura ala bagus eta kos kitu lantaran lamun kebal teuing asakna ditangkal buru. Iki orang kayak gitu kene, namun orang sholat di tedang we jam 12 encan, kayak setengah hiji encan, jam hiji encan, jam setengah 2 encan, jam 2 encan, jam setengah 3 karak mulai kacai buruk. Sholat buruk kata. Tori kayak gede. Kudu apa begitu dah. Jam 12 teng atau waktu jam 12 lewat seperempat teng langsung sholat. Bagus eta kos gitu. Kom lamun subuh mah. Subuh jam 7 tapi lain buruk. Cuma lain buruk mah. Jam 7 masih sareureui emang ngomong istiqomah jam didinya beureun. Tah eta buruk da geus parah jasa tah buruk da ge. Masyaallah. Ajalah memeh waktuna. Kita nungguan 40 poe doang kakarak 20 poe ka 30 poe geus berubah. Malah diisukeun Kangjeng Nabi Musa teh maot. Masyaallah mantap cek Kangjeng Nabi Musa bisa ma khalaqtumuni min ba'di a'jiltum amra rabbikum marah Kangjeng Nabi Musa gegeuraan teh mana nyieun tindakan sehingga berubah pikiran mangeranan ka anak sapi Kangjeng Nabi Musa wa alqal alwah cokot ku Kangjeng Nabi Musa ku marah-marahna Taurat menang ti Gusti Allah nu tina loh tina papan-papan tina batu mun sakitu wedena ku Kangjeng Nabi Musa diangkat dibalangkeun ku Kangjeng Nabi Musa peupeus patakasal masyaallah iku marah-marahna Kangjeng Nabi Musa cuman marahna Kangjeng Nabi Musa godoban li rabbih benduna karena pangeran yana karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang makan marahna karena nafsu. Urang mah lamun aya awewe ditanya teu nembalan marah urang nafsu tapi lamun awewe teu make jilbab baju seuri atuh biasa bae urang mah milu seuri deui biasa aya awewe ping-pingna kadeuleu ditanya ku urang teu nembalan marah urang goblok sia tolol sia. Tapi lamun ka urang nyuratan, we atuh happy bae. Urang mah nafsu, selalu nafsu naon. Nah, ieu Kangjeng Nabi Musa marahna karena Allah. Gagah Kangjeng Nabi Musa. Di samping Kangjeng Nabi Musa nyokot Allah. Kemudian dibalangkeun pecah Taurat teh. Wa akhadha bi rasi akhihi.
leungeun katuhu Kangjeng Nabi Musa nyampak nyekel kana hulu Kangjeng Nabi Harun jadi lanceukna buukna dicekel make leungeun katuhu leungeun kencana nyekel janggot Kangjeng Nabi Harun. Bayangkeun coba kurang ya juluhu ilaihi ditarik ku Kangjeng Nabi Musa ka Kangjeng Nabi Musa dikieukeun tidak itu upaya Kangjeng Nabi Harun. Kangjeng Nabi Musa mah buaga jasa diciptakeun ku Gusti Allah. Bahkan Kangjeng Nabi Musa mah lamun keur marah yeuna ye huluna ye sirahna ye kaluar haseup. Kaluar haseup Kangjeng Nabi Musa mah lamun keur marah teh ku buaga gagana haseup kaluar. Mentak paingan cek Kangjeng Nabi. Lamun urang keur marah berarti aya seuneu di awak urang. Seuneu ku dipareuman make cai. Diajar ku Kangjeng Nabi urang di pagahan urang lamun marah keur nangtung gegeran diuk. Urang marah ka sabae. Ulah aju tugas tulah cangke. Setan di dia wah goyang-goyangan. Hayo cang setan teh. Ulah. Tapi urang lamun keur marah diuk geura-geura. Diuk. Rapih bakal. Marah urang eueuh. Lamun diuk masih kene ngageter kene marah be berarti seuneu aya kene di jero hate urang ngedeng. Lamun ngedeng masih marah kene be mandi tiis bener kok gini Nabi dititah mandi. Sahabat praktek begitu marah ka hiji jelema inget ka ucapan Kanjeng diuk masih marah kene be ngedeng masih marah kene be mandi marahna marah tiis sebab seuneu antina adalah cai. Di awak urang aya seuneuan pandian beres. Nu bentak dina thariqah mah lamun peuting teh kan urang teh embung salat, urang teh embung wirid, aya setanan. Setan kan seuneu pandian. Dina thariqah mah kos kitu pandian, jebur bae wasak. Seuneu pareung ka setan tiris. Lompat setan, urang kan tirisan hees deui. Setan datang deui, we tidur nih setan kan diciptakeun dina seuneu. Aya di awak urang panas, embung ngajakanna embung salat, embung wirid, embung maca Quran, embung pandian kira ge. Pandian dengan penuh keyakinan, ieu teh mandian seuneu nu aya di awak urang dipareuban beres seger. Lamun haju urang teu mandi, atuh setan aya bae di awak urang. Embung urang. Atuh awak urang boga pikiran asana aing isuk gering ye. Boga pikiran mah aing di pandian kieu mah isukna gering. Sebab nuturkeun keyakinan urang gering. Tapi cakal keyakinan urang moal. Perintah Kangjeng Nabi ieu mah moal luar mah gering. Moal, urang geus direncanakeun sih. Dahar garoko hees atuh bener. Rencana urang teh bener. Tapi lamun aing dahar, terus dahar ngidup, ngarokok ngidup, salat. Moal. Tegep bae biasa, teu sesuai jeung rencana urang. Coba ge, pandian. Urang keur marah pandian. Tiis minimal wudu. Lamun urang marah langsung gegerean ngalaud. Urang marah ka pamajikan, ulah di layanan atuh pamajikan mah aja kaleng rombeng. Teu pamajikan warung di layanan mah kumaha gitu. Wah, atuh malah eureun-eureun terus bae. Nya ngahing-hing bae. Lamun can dibeulikeun kongkorong teu terus bae. Ka dapur kongkorong, ka tengah kongkorong, ka kongkorong. Ajupan. Hees ge can dibeulikeun kongkorong momorongkok. Tata ngomong we. Urang ngalawudu bae, ngalawudu urang. Abe tiis. Kabeuli moal teh kongkorong maning wudu. Ngalawudu tiis ka awak urang. Nya nek ngomong naon teh ngomong naon ai urang tiis mah pan ngeunaheun. Ya tuh geunaheun anu mantak ribut ge pan urang marah, itu marah urang marah ribut. Kitu mah itu marah urang teh atuh mal ribut.
Maribut kunyana di popuhan ieu teh daek marah teh kunaon teh daek marah. Aing mah hanya marah. Ternyata teh. Urang ngalah wudu deui. Salamet. Lalu di pagahan urang ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu Kangjeng Nabi Musa mah gagah. Mendak waktu malakal maut datang. Waalaikumsalam. Saya kula malakal maut. Tenang. Untuk nyebut nyawa sambarang. Segala nyebut nyawa. Dek belah mana sih nyebut nyawa anak aing? Ayo. Dek belah mana? Dek belah mana? Ayo. Melalui sungut aing geus muka lamah jeung Allah. Melalui mata aing geus memandang karena mujizat Allah. Melalui ceuli aing geus ngadenge karena kalam Allah. Melalui suku aing teh akan berangkat menang Allah ka Gunung Tursina. Leungeun geus pernah dibere ku Gusti Allah Taurat. Dek udah mana sia nyabut nyawa ka aing. Hayo sia ku aing. Hayo ditonjok eta. Malakal maut ditonjok ku Kanjeng Nabi Musa sambarangan buta malakal maut. Waduh. Sekolah kalau otak karek mangi aing jelema koski cenah. Buat agak gading deh si jelema teh. Kacolongan Kanjeng Nabi Musa kacolongan. Kayak malakal maut bebeja ka Gusti Allah Gusti. Ulah buta. Sia teh tidak kunaon. Gusti teh buta ku hamba Gusti ngaran Musa, kula kacolongan cepet biasa sakjana teh. Bencana we hebat biasa teh mah. Tah lain besi tah mah. Lain Cimande tah mah Musa kilat we. Ieu kula mal bisa nyabut nyawa kula kuat. Aja ku Gusti Allah dicagerkeun deui. Cager. Alhamdulillah. Tugas beuneh laksanakeun deui. Kuari datangan deui Musa. Allah. Kula ditojok deui. Ulah sia, datangan deui. Tanya. Kuari mah lain deuk cabut nyawa kitu nanya. Deuk hayang maut apa hayang hirup? Mun hayang hirup dek sabara taun lilana bejakeun cak Gusti Allah dek dituturkeun gitu. Dek dituturkeun ayo bejakeun. Tah mun kieu mah daek nyebut nyawa mah mung nyakeun teh. Sanggup. Malakal maut teh sanggup. Gagah jasa. Kanjeng Nabi Musa bahkan kadeuleuhurung lamun keur marah ieu nih. Sirahna kaluhur-hurung. Haram mentak Firaun eleh ge emang kumaha gitu. Sahana bisa ngalawan Kanjeng Nabi Musa aja kos itu kekayaanana tuh. Bae diciptakeun ku Gusti Allah nabi nu panggagah-gagahna Kanjeng Nabi Musa. Ya Allah. Eta batu. Pan eta teh naon karangaranna? Kitu Taurat 7 meter panjangna. Batu 7 meter diangkat bae dibantingkeun. Marahnya na kumarah-marahna. Peupeus Taurat nu aslina. Gagah jasa. Urang mah mawa batu eta bae ge kali hiji dong. Mun berat jasa ya Allah ya. Kanjeng Nabi Musa 7 meter kebelah dituna diangkat ke sorang. Ya Allah. Ya malakal maut datang deh. Assalamualaikum. Salam mana deui? Ayo. Kula maka dia kuari dek nanya. Dek maut apa yang hirup? Hirup. Wah, maka yang baik. Dakwah. Gusti Allah ngamanggakeun besi dek hirup mah. Bertahu. Titah cekel cenah sapi make dampal leungeun tepakeun ka sapi. Plek. Tah bulu sapi nu katutupan ku telapak tangan hitung sabaraha ribu sabaraha juta. Nah eta didinya umur maneh sakitu. Yuk lamun geus beak eta mah pae. Jadi pae keneh. Pae jadi bakal pae bae. Bakal pae tuh naon hirup kita jalan tuh. Engke pae ku ari pae mending ku ari. Cak bakal masuk ke kiamat sih. Jangan asa-asa ada jambut nyawa. Beneran ya? Iya bener. Bejakeun ka Gusti Allah mun engke paeh ku ari paeh mending ku ari. Mun kitu mah engke teu paeh tah terus paeh terus datang ka surga bae.
Nges, mung pae. Ai engke bakal pae bagus beak ribuan tahun jutaan tahun eta teh dihitung. Misalnya 1 juta tahun, engke na pae keneh. Atuh mah dikuari nanaonan. Laporkeun ka Gusti Allah. Laporan deui malakal maut, Gusti. Naon? Jayang kuari bae cenah. Aya kuari bae tanya tuh. Hayu ulah ngalawan gitu. Ulah ngalawan. Wala kalot sih ya Allah, teh jelema gagah-gagah teh. Pohara. Wala kalot datang deui ka dieu. Waalaikumsalam. Aya kuari bae tuh geura masang. Deuker kumaha geura masang. Deuker nangkarak. Atau nantung ruku sujud lah sakjana sarua bae nangkara Kangjeng Nabi Musa cabut nyawa langsung mau tiku gagahna Kangjeng Nabi Musa boro-boro setan malakal maut ditojok kunyana lain lalagan tanda kagagahan Kangjeng Nabi Musa lamun keur marah ieu na hurung ka luhur hasep ka deuleu ku sarerea ka deuleu Allah luani nu mantap ketika Kangjeng Nabi Harun dicekel rambutna ku leungeun katuh janggotna Kangjeng Nabi Harun dicekel make leungeun kenca ditarik di ka Kangjeng Nabi Musa keudikeun Kangjeng Nabi Harun teu daya teu upaya cicing Kangjeng Nabi Harun ya jurruhu ilaihi godoban para Kangjeng Nabi Musa can nyaho ieu teh alasan-alasanan Kangjeng Nabi Harun nyarita qala ibna ummi cek Kangjeng Nabi Harun anak lalaki ibu kaula teu Musa nya tapi bahasana ya ibna umma maksudna nyebut kalimah ya ibna umate eta teh ngaleuleskeun kana hate Kangjeng Nabi Musa berarti kan aing teh dulur saindung sabapa masa sih kudu gelut teu bagus maneh teh jamaneh teh adik kula teh kakak masa kudu marah dijenggut segala rupa komo lamun datang ka dibantingkeun ya ibna umma duh dulur sama sarua pada urang boga emak anjeun teh adik kula yeuh dengekeun heula ulah waka marah dengekeun kumaha wah kumaha ibu sama tetep bae coba terangkeun innal qauma sa'nyana kaum Bani Israel teh istadapuni nganggap lemah ka kaula kula dakwah bareng itu Musa Samiri di dieu kula Musa Samiri ngajakan ibadah ka pedet anak sapi kula ngajakan ka Allah terus unggal poe berang saberang peting sapeting selama 40 petek itu baik tetapi na istana puli kaum tengah anggap ka kaula Harun ulah direne sapira si Harun kula teh terus-terusan lambat laun benang ku Musa Samiri benang akhirna abah milu ka ditu lain teu dakwah ngan kula teu dianggap dakwah kaula teh tu beda jelema anu geus mukalama jeung Allah jeung jelema anu can mukalama kalau beda dakwah Kangjeng Nabi Musa mah mun dakwah nurut jelema lantaran geus mukalama jeung Gusti Allah wow jeung Gusti Allah tapi Kangjeng Nabi Harun macan mukalama jeung Allah can diangkat jadi rasul teu didenge ku masyarakat sebagai gambaran kuari nu mantak teu didarengekeun teu ditaluturkeun can wow jeung Allah atau dakwah di mimbar teh saudara eta tunjukna luar biasa ayat luar jasa di jero nama amplop terus si eta
atuh mal beres dakwah kitu mah tuaun ka Allah atuh. Diundang kuno sugih giat, diundang kuno susah alasan muriang. Nek kumaha coba? Dibere amplop nang bodeh, maca kutub robani nage sabelah poe. Diundang be kuno susah, aduh udah geus aya undangan deui cek cenah ka Tiga Raksa. Nek kumaha coba eta? Mal beres anu kos gara itu mah dakwahna teu wauh ka Allah. Moal sok terangkeun Al-Qur'an tapi maksudna di jero hatena dunia datang ka anu ngadengekeun bae ge. Jauh moal. Dituturkeun ku masyarakat moal. Boro-boro masyarakat jauh masyarakat deukeut moal nuturkeun. Ku sabab naon? Can wauh jeung Allah. Cak masyarakat dasar wajeng aing tah mah. Beda saeutik doang. Nya mah pinter ngomong doang. Moal ditaluturkeun ku masyarakat tah contoh Kangjeng Nabi Harun. Kercan wauh jeung Allah sarua ngajak nauhidkeun ka Allah jeung Kangjeng Nabi Musa akur bahasana akur jeung Kangjeng Nabi Musa bahkan Kangjeng Nabi Harun melalui piawai leuwih ramah menghadapi masyarakat. Kangjeng Nabi Musa onam kasar tapi Kangjeng Nabi Harun teu didenge ku masyarakat istadafuni kabeh kaum nganggap lemah ka kaula teu nganggap ka kaula bahkan begitu kaum kabeh geus milu ka Musa samiri wakadu yaqtulunani hampir nyana dek kamu kula hampir kula dibunuh lain lalagaan perjuangan kaula teh tanyakeun coba teh ka kaum anu masih kene iman hiji dua mah coba bejak tanyakeun Kanjeng Nabi Musa godeng kepala mantak cek Kanjeng Nabi Harun fala tusmit bial ada aduh Musa ulang ngajadikeun bunga ku sebab kaula ka para musuh lamun kadenge urang ribut musuh meureunnan seuri lamun kadenge urang teh galungan meureun musuh teh meureun seseurian ogos ku hari negara Islam jeung negara Islam teh ribut atuh kan kafir seseurian geus puguh Baghdad hancur geus puguh Turki hancur geus puguh Suriah hancur tambah deui Yaman hancur kuari Saudi Arabia hampir sakedeung deui perebut jabatan negara Islam keur diacak-acak dipilih deui terus Suriah terus-terusan geus sabaraha ribu masyarakat nu paeh geus puguh di Baghdad terus di Yaman terus kuari menuju Saudi Arabia Makkah terus kan kafir seserian Islam jeung Islam ribut seserian nah ieu ge fala tusmit bial ada Musa umat ulah ngajadikeun bunga ka musuh ku sebab gara-gara ieu urang masing damai bae wala taj'alni ma'al qaumi zalimin ulah ngajadikeun anjeun ka kaula ma'al qaumi zalimin serta kaum nu zalim ka ulah dianggap kaula teh ieu babarengan jeung kaum nu zalim ulah nahanan luar biasa andai kata deuk disiksa menta ka Gusti Allah ulah dihijikeun jeung jelema-jelema itu cek ulah mah tetep dakwah teh barang penting terus bae Kangjeng Nabi Musa ngalengis ka Gusti Allah setelah Kangjeng Nabi Musa nyaho karena perjuangan Kangjeng Nabi Harun teh horenganan teu lalawara setelah ku Kangjeng Nabi Musa ditaliti horenganan Kangjeng Nabi Harun teh teu lalagaan dakwah teh pohara pisan ngan dakwahna teu dianggap ku kaumna bahkan hampir dibunuh Kangjeng Nabi Harun teh tidinya dipeluk Kangjeng Nabi Harun ku Kangjeng Nabi Musa kakak kula hampura tuh batur mah mun di urang silih bacok gara-gara sameter tanah silih bacok di urang teluh geus sing kalayang endog sing haliber endog Kanjeng Nabi Musa mah baraso teh karena Allah encan nyaho kana alasan-alasanana setelah nyaho kana alasanana ditangkep dipeluk ku Kanjeng Nabi Musa kakahampura cek Kanjeng Nabi Harun kula mah teu ieu jak kula berjuang teh lain lalagaan ngan kula mah saking kakuatanana bae atuh tah ti dieu lah barometer dakwah memeh ngadakwahan batur dakwahan heula awak sorangan memeh ngawauhkeun ka Allah wauhkeun heula awak urang ka Gusti Allah sorangan memeh ngajakan tahajud ti peuting urang heula tahajud
Lamun urang ngajakan tahajud ke masyarakat, urangna tilok tahajud ngajebian masyarakat. Dulur, penting urang hudang tahajud. Tahajud. Dulur ulang teu tahajudnya sanajan 2 rakaat. Nonggengnya na perut gitu. Tahajud cek teh. Aing teu wese. Nyahoeun ka ambe. Naon anu dibubuy, naon anu dipais, engketa kapan aya haseupna ka ambe. Anu dipais teh ieu teh daging hayang ka ambe, seungitna anu dipais teh ieu teh lauk peda ka ambe, seungitna nu dipais tai ucing. Ka ambe haseupna. Haseum cek masyarakat. Sarua manusia ge dakwah, haseum teh ucing ge mah ye. Anu dakwah saudara-saudara sekalian, hati-hati kita harus mencintai agama. Hati-hati kita harus mencintai fakir miskin, tapi gambeun haseum. Ku masyarakat haseum, gambeun haseum. Sebabna nyanana henteu. Nyanana henteu haseum bae teh ucing mah nu kos kieu mah. Tuh, da wawukeun heula urang ka Allah, memeh ngawawukeun masyarakat ka Allah. Tafakur heula urang memeh beja ka batur nitahan tafakur. Muraqabah heula urang ka Allah memeh nitahan muraqabah ka batur. Lamun urang nitahan sedekah urang heula sedekah. Lamun urang nitahan salat duha ka batur urang heula sing bener salat duhana. Lamun urang nitahan tahajud ka batur urang heula tahajud. Lamun urang nitahan maca sholawat ka batur urang heula maca sholawat. Nu mantak batur ka urang dararatang menta ijazah sholawat ka ambe. Irung batinnya anak urang besok maca sholawat ngemantak batur hayang ijazah dikir ka urang kambe ku irung batinnya anak urang besok dikir lamun urang na tilok baca sholawat dibere ge ya dulur kula ngaijazahan sholawat sia bae baca bego nitah-nitah ka aing sia bae heula tuh masyarakat ge kos kitu haseum ka ambeun urang di ngaijazahkeun batur set ijazah bae dicokot bae suratna dipegang bae moal kunaon mah teu percaya aing tuh masyaallah ku gagahna Kangjeng Nabi Musa alaihi salam sehingga kehebatan Kangjeng Nabi Musa nu tadi didongengkeun pohara maka kaleuleyan Kangjeng Nabi Harun pohara jasa sakitu dimarahan ku Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Harun tetap tenang. Maka ayat ieu bisa digunakeun paranti muka kunci. Lamun kunci batur nutup eueuh kuncian ku urang dibuka bacakeun ayat ieu. Baca ayat ieu. Bisa pakai maling ku urang. Sebab Kangjeng Nabi Musa leuleuy ku Kangjeng Nabi Harun. Sakitu Kangjeng Nabi Musa gagahna luar biasa malakal maut bege ewe. Tapi ku Kangjeng Nabi Harun dinasehatan leuleus Kangjeng Nabi Musa. Melu Kangjeng Nabi Musa ka Kangjeng Nabi Harun. Ayat ieu bisa pakai muka kunci lantaran sagagah-gagahna Kangjeng Nabi Musa ku ayat ieu leuleus. Sangonci na kunci dibuka ku ayat ieu ngejepret sorangan. Di mana mimitina? Ieu. Mun aya kunci, cekel kuncina, bacakeun ayat ieu. Qala ibna umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tusmit biyal a'da wa la taj'alni ma'al qaumil zalimin. Tiupkeun fa ujianana nyantel bae. Kudu kumaha tuh kiai mun hayang manjur puasaan heula. Sabaraha poe kiai puasana teu lila 100 poe. Tuh siapa dibere puasa 100 poe ngajoak. Bau budak pae hasan aing mah. Macanna sabaraha kiai moal dibejakeun. Tetep kudu aya riyadhah khusus ngan ieu menyaritakeun
ayat ieu bisa digunakan paranti muka kunci ke mundek perang karak diturunkeun can perang mau bisa maksudnya muka kunci naon lamun aya senjata Amerika anu ngunci nu mantap kuari dardur senjata Amerika bisa dikunci kuncinya bisa dibuka ku ayat ieu di Baghdad hareraneun orang Amerika dikunci sak kunci na make remote makanya muka nage tapi bisa dibuka maka ayat ieu kagetin orang Amerika kaget ieu tah ayat ieu mantak loba nu asup Islam panglima Amerika asup Islam lantaran naon ketika manehanana neundeun satu senjata dikunci nu mukana kudu make remote ternyata bisa dibuka bisa dicokot ku tentara Irak nyana dirinya menyelidiki setelah menyelidiki ternyata kekuatan ayat ini asup Islam kan loba teng baja nu lempang sorangan padahal dikunci ku Amerika dikunci teu bisa sembarangan bacakeun ayat ieu ku tentara Amerika ku tentara Irak galabna umma innal qauma stad'afuni وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي العداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين muka trek ditumpakan ku tentara Irak Masya Allah lain lalagaan ayat ieu mun aya awewe ngabangkang bae bacakeun tah mulai tah ngepek itu kuat efek sampingnya doang ya Allah ngan make syarat teu meunang sambarangan imah keur nyaritakeun kagagahan ayat ieu hikmahna sababaraha ulama nyaritakeun ieu paranti muka-muka kunci ketika orang perang jeung musuh nu mantak Islam disegani Islam ditakuti Amerika ka Indonesia teh sieun lain sieun senjatana sieun ira riadohna doang orang Indonesia mah Masya Allah kararuatan biasa perang orang teu boga senjata make bambu runcing doang golok anu aya di hau teh tarang hau pake perang golok tarang hau pake perang ngaburinyai emang kumaha make ayat ieu ketika ribut ya di Singapura pernah ribut di Singapura kamari ieu encan lilai ba zaman Habib Hasan cicing dirinya ribut nyerang Hindu kadinya Islam saeutik Islam maca ayat ieu salah saurang dua urang maca ayat ieu hiber kaluhur neulekeun hiberna doang wabur kabeh Hindu ieu mah di zaman Habib Hasan aya kene Habib Hasan ketika manehna diserang ke orang Hindu di Singapura lantaran nyana dakwahna rada nyerang saeutik tentang agama diserang ribut gede di dinya lain letik ribut maca ayat ieu hiber sat kaluhur wow ditinggalkeun wabur kabeh tah ieu teh kuari disegani Habib Hasan setelah kejadian ribut gede-gedean dibacakeun ayat dia hiber jadi bisa hiber sagala ayat dia muka kunci ieu ngaluluhkeun awewe anu marah we ieu nah ieu doang tah urang mah penting eta doang tah perang mah embung urang mah paham ieu doang ieu ya Allah ya Rabbi emang sia mah ka dijabae tolol hiber ieu ayat dia nya ngan eta di riyadhana 100 poe macana sekean boga cara-cara tersendiri waktu riyadhahna nah ieu mah teu meunang sambarangan tuh dibuka digelar keur ngaji kieu atuh sia lamun digelar kieu bisa jadi pamalingan kabeh dibuka kunci kos kamari pareum tek kula ngomong pareum emang kula teu nyaho di hareupeun kula nu neleponna kumisan make batik make calana emang teu nyaho mun mal dibejakeun ngaranna nu mareumana di ditu nyaho ku Allah dibere nyaho dibaca ayat ieu kula langsung keur hadap ka ditu maca ayat sat langsung kadeuleu jelema langsung nu mareumana kadeuleu ngan kula teu ngadoa ka Allah cukup didoakeun ku masyarakat loba ribuan masyarakat ngadoakeun goblok ka nu mareumanana asana moal kebal ta jelema hirupna
jelema kabeh, urang Bandung, urang Tasik, urang Garut, urang dia nyeritakeun panenen goblok nu bareuman tolol. Di goblok-goblok atuh goblok beneran. Emang teu kadeu atuh kadeule. Jieu teh kadeule mah kumaha. Wa Allah dibere neuleu, dibaca ieu ayat teh. Qala ibna innal qauma istad'afuni. Sret kadeule kumisan jelema, make batik, make calana. Tek. Oh, geus. Kula marah henteu. Di ditu nu mareumana nyaho jelemana jangku. Lain lalagan trek di pareuman ku jana. Teu make kopiah di ditu bah. Nyaho make calana biasa. Bebegoan nya. Atuh ku Allah dibere nyaho nu kumaha atuh. Atuh teh lamun kula nunjuk tah harita tasia. Hayo sia. Atuh ketika deuleu jasa. Ngan teu meunang, antepkeun bae cukup ku doa ribuan jelema. Asana jadi kamangmang tah jelema teh. Ayat ieu baca. Ngan puasaan heula 111 poe. Nambah wari. Nambah wari 111 poe. Bahkan 113 poe. Ieu lain letik-letik ayat ieu teh tah. Badak ayana ge boh keur nyaritakeun kagagahan Kangjeng Nabi Musa, nu hurung Kangjeng Nabi Musa bisa luluh ku Kangjeng Nabi Harun alaihissalam. Ku ayat ieu diabadikeun ayat ieu. Qala ibna umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tusmit biyal a'daa wa la taj'alni ma'al qaumil zalimin. Trek tiup teu kudu deket-deket, jauh ge bisa. Cara di Irak senjata-senjata Amerika nu mantak bisa karebut kunaon atuh kapan lihat aya kuncian senjata teh barareunang kabeh. Atau kapan ditutup kuncina ditiup ti kajawat sat asup. Masya Allah ribuan manusia kuari masuk Islam di Amerika kulantaran loba keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban ketika perang di Irak. Sanajan ayeuna di Suriah ngan hanjakalna di Suriah mah Islam jeung Islam, Yaman Islam jeung Islam, ISIS ieu dihanjakalkeun teh seperti ieu. Tetep keanehan mah aya. Keanehan mah aya, lamun jeung kafir nonjol jasa bakalna. Lain lalagaan. Zaman urang baheula keur ngalawan Belanda, pohara jasa keanehan-keanehanan. Ayat-ayat dibacakeun. Geus ente mah ulah mikiran riadoh, ulah mikiran naon. Geus pokona perang datang ka kiai, beres. Engke disuntikan, naonan disuntikan? Peler. Ki Abah daerun eta pakan nyuntikan peler jelema. Begitu perang kabeh kasieunna datang ka nyana. Ulah sieun ka nyana. Nyokot. Kitu cucuk kali age, cokot. Prosotkeun calanana, suntik. Suntik, disuntikan pelerna. Wow, gagah sakumaha kuda sander. Wow, atuh pamajikan lagi bungahan jaga-agah. Pan pamajikan teh mun lasalake puluh ya peler resep. Resep nya salake puluh ya peler. Wah, lamun gagah kakarak. Wih, kakarak jeung kuda ieu bener ieu. Suntik. Make ayat bismillahirrahmanirrahim. Gagah. Geus. Sebab naon? Riadoh kakarak dibere 113 poe bae gitu. Wow. Asana meme anggeus bae aing ieu. Atuh geus bae nu riadoh nama wali kajeun. Urang mah ge datang we ka nyana. Supaya gagah suntik make kali age. Mun teu gagah pae. Keur nyaritakeun kagagahan ayat hikmahna ieu mah nu mantap kaistimewaan menonjol bagi jelema-jelema nu bisa ngagunakeunana lain lalagaan sararieun ka wali-wali Allah, padahal wali Allah malaleutik jeung para ruasa bae tapi dipake kasieun naonna doana. Beuh emang kumaha ngan tilok gadoa sambarang antapkeun bae heulana keun pasrahkeun ka Gusti Allah. Urang mah lamun boga doa nu manyur atuh acak-acakan matak di nafsuna heula dieueuh-eueuhkeun karak manjur doa mah. Lamun make nafsu bae mah atuh moal manjur doa mah.
batu moal manjur doa beuh menang salah saeutik urang diomongkeun ku batur kesek sia kesek beneran urang didoakeun lamun aya kadenge batur ngomongkeun urang seburut sia bau sabada kalapa hejo atuh mal beres atuh kos kitu mah moal aman atuh nafsu ngaranna ulah wali menteu sadaekna ngomongkeun goreng sadaekna pasrahkeun ka Allah jacak Allah ge awas ya ulah sambarangan ka wali aing lamun wali aing dihina ku sia teh kudu nyanana aing nu tandang cek ku si Allah ndak wali mah geus nafsu sabodohan nyanana kayak ku Allah dikutuk salat ye ulah sambarangan ka wali Allah ngan lamun wali geus ngadoa karak eta mah ngadoa anu di dieu ulah-ulah Syekh Nawawina minantu Syekh Nawawi Naji Hunta nu mantak aya mandeg dirinya tsunami gede teok jelema kabeh kaget parai asana ieu nyana nangtung dinya doa ka Allah mandeg doana ge lain Allahumma mandeg mantak aya kampung mandeg tuh jadi doa teh kudu Allahumma wow urang mah ngariung datang ka babudah hizib dipake hizib sakumaha ada perang ngadoa ka eang-eang ilaruh eang anu ngariung mah teu kudu kos kitu angel ka menang berkat geus wae cara almarhum abah geunaheun abah mah ngariung urang diajak ngariung ku abah getap kunaon mang nyana mah babari jasa ngariung sakitu lobana ilah atur al-fatihah sahabat mau opat al-fatihah Syekh Abdul Qadir dia barengkeun kami al-fatihah geus beres baca qulu doa ge kandenge ku urang mantak bisa na murid-murid teh ngadengekeun abah gandeng maca doa Allahumma ya muhawwilal hauli wal hawil halana ala sanala adina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah alhamdulillah rabbil alamin nah bagikeun berkatna beres ngirahin ngariung jeung abah mah tuh beres geus boy mah hadorotna ti jam 8 eureun jam 9 encan maca yasin maca alam nasroh janyana ge tilok aya di imahna mah emang lu baca lemah bae haju action gitu heran aing mah baca bae di imah mamanjurna bikeun ketika gariung udah sese masyarakat datang aku polisi ka angkat leungeun ti sakieu datang ka sakieu sugan leungeusan ngangkat deui turun deui kebal-kebal disumpahan tek patek tak kiai Masya Allah sorangan dek angel mah sorangan nah iya ayat lain lalagan mantak Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah qala rabbi firli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin Kangjeng Nabi Musa Rabbi he pangeran abdi ighfir muga Gusti ngahampura ka abdi kana kalakuan abdi pagawean abdi terhadap dulur abdi jeung sangka-sangka salah abdi wali akhi jeung muga ngahampura Gusti ka dulur abdi nu ngaran Harun dihijikeun ku Kangjeng Nabi Musa pasti Kangjeng Nabi Musa makan geus muka lama jeung Allah wau jeung Allah pasti diijabah Ya Rabbi ya pangeran abdi ighfir muga ngahampura Gusti lika abdi kana kasalahan abdi terhadap dulur abdi oge wali akhi jeung muga Gusti ngahampura ka dulur abdi yane Kangjeng Nabi Harun wa adkhilna Gusti muga Gusti ngasupkeun ka abdi sadaya abdi Kangjeng Nabi Harun oge umat-umat abdi pi rahmatika dina rahmat Gusti ja Gusti maka panuan tarhamur rahimin pangulas-ulasna anu warlas kabeh tandingna kawelasan Gusti bere kawelasan Gusti ka abdi sadaya Gusti ieu hebatna Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ngadoa di kisah ieu mah can mentana naon di kisah engke di surat Toha mah dipangmentakeun pangangkatkeun ka abdi supaya jadi nabi mantak diangkat teh pamenta Kangjeng Nabi Musa engke di surat Tohang ke bakal diceritakan asa nu kolot pemal kaburu ya panjang kene wan angel kene ka surat Tohang akan ngadoakan kita Nabi Musa ya Allah masa abdi wungkul nu diangkat jadi nabi jadi rasul ai dakwah babarengan jeung kakak abdi atuh angkat bae mantak naon kakak abdi ge jadikeun nabi jadikeun rasul pohara Kangjeng Nabi Musa
henteu sosorangan. Nah maka ku Gusti Allah diangkat kapan Kanjeng Nabi Harun teh jadi nabi deui. Tah ketika can diangkat jadi nabi can wauh jeung Allah lemah Kanjeng Nabi Musa dakwah Kanjeng Nabi Harun dakwah. Bahkan teu dianggap ku masyarakat mantak dakwah wauhkeun heula diri urang ke Allah. Engke